Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah ke haribaan baginda alam, Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Asa di Jakarta ini. Nukusim kuring ya hormat para kiai nu tadi parantos masihan wejangan-wejangan anu parantos mulih tinggal hiji deui tersisa Kiai Profesor Dr. Humaini. Oge kakasepuhan di dieu aya ketua pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah beserta wakil yang tidak asing lagi di kalangan para pendiri pencipta maulid terkenalnya di kalangan pemuda, sebab maulidan hulu buntut iya jelemana terutama kasepuhan di masjid ieu wilayah ieu Mushola Ar-Ridho Bapak Soekarno diganti kukula Soekarno. Sama-sama dari Jawa Timur. Soekarno itu mah Soekarno presiden, ieu mah pemadam kebakaran. Oge para kasepuhan nu sanesna di dieu aya mantan camat eksis jana menikmati sisa hidup. Alhamdulillah deka mana dilumpat atuh iwal tiri riungan
aparatur pemerintahan anak sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir anu kusim kuring dimuliakeun terutama aya tamu-tamu urang tamu di Cikarang hadir tamu di Lampung hadir tamu di seberang alhamdulillah nyana selalu seberangnya seberang Cilongok maksudnya orang Cilongok kata lamun ka Picung ka Pasar Kliwon nyebutnya seberang ye tanyakeun orang Cilongok masya Allah dasar ukanya aho seberang tak tanyakeun ka Bi Ijah mun Bi Ijah ye urang di dieu ka Picung seberang Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF alhamdulillah hadir panitia penyelenggara Maulid Nabi di Mushola Ridho anu kusim kuring dimulyakeun kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu khususna sim kuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu sami ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan harapan tur pasti urang di akhirat disyafaatan ku anjeunna disalametkeun ku Kangjeng Nabi urang anu bakal ka neraka jadi ka sorga anu bakal ka sorga lamun urang nilik sejarah lahirna Kangjeng Nabi teh di tengah-tengah masyarakat anu rusak kerusakanana geus teu aneh dina berbagai kitab sejarah dicaritakeun keur meujeuhna buming mabok buming judi zina adu kekuatan kobilah pembunuhan teu meunang salah saeutik teu jelas arah budaya manusia Injil geus terkubur Taurat geus hilang walaupun aya cuma sekedar nama tetapi pengamalanana geus henteu sebab ditingali peribadahan aya nu nyembah ka batu aya nu nyembah ka kayu aya nu nyembah ka manusia aya deui salaki nyembah ka pamajikan horenganan nurun ka Cilongok aya salaki anu lamun dihareupeun pamajikan teh waduh Masya Allah, eta jahiliyah eta. Nah, teu jelas keur meujeuhna ka mana arah ibadah, ka mana arah politik, ka mana arah ekonomi geus teu jelas. Pokona mah aya anu maju usahana, si ieu tinggaleun bunuh. Si ieu hebat, si ieu lemah. Sikat habis lamun nyana boga kekuatan teluh ya Allah ya Rabbi eta tuturunan teluh datang ke Cilongok ka dieu di Cilongok loba teluh teluh barang di dulu KTP nama aja orang pondok jelas
anak geus teu puguh bapak antara dulur adik kakak jeung uwa jeung emang teu jelas mumusuhan teh lain jeung deungeun-deungeun ya Allah ya Rabb kabeneran aya raja nu gagah kacida dia mah ngaranna Raja Abroha tetapi pengunjung Baitullah masih eksis sebab di Baitullah teh aya 360 patung. Wah, di sararembah ti mimiti patung nu leutik segede curug datangkeun bode segede gajah aya. Dibentukeunana ge model-model ta patung. Aya nu kos Haji Pendi sagala ta patung. Bentukna. Patung. Masya Allah. Nah, Raja Abroha ngutus panglima perang nu ngaran Abu Righal untuk menghancurkan Baitullah disertai dengan kendaraan gajah berangkat 500 personil saat eta wah luar biasa berangkat ke Baitullah untuk menghancurkan Baitullah tetapi dihadang dengan kepiawaian Abu Thalib. Samemehna ge geus dijelaskeun ku Abu Thalib, ih atuh Baitullah malainu abdi, Baitullah manu Gusti Allah. Urang mah sakadar ngaraksa jeung ngajaga, tah deuk dihancurkeun atuh mangga ja anu ngajagaan manu bogana. Acenah mampu bae atuh mangga, atuh mampu bae terserah. Tetapi Allah tiba-tiba ngutus manuk ababil dilestarikan dina Al-Quran surat ababil kubakar mimitina ngaji ababil atuh kunaon mengaji we daek ngarendeng kieu hai gegeraan surat ababil kumaha mimitina cepet tabat siada ay coba tabat coba malah kebodoh ieu ya Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tab wa arsala alaihim tayran ababil kapangi coba tabat coba baca malah kebodoh ieu tah mandak urang lamun maca surat ababil diamankeun tina bahaya diamankeun tina ilmu sihir diamankeun tina ilmu teluh nu endek ngarusak ka urang insyaallah dijaga baca surat ababil 40 ulah napas 40 kali ulah napas namun teu kuat 40 10 masih 3 berarti kena teluh teu kuat kena teluh di tahun penyerangan Raja Abroha disebut tahun gajah